Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun simkuring dedak tawakuf hapunten anu kasuhun boh bilih engke dina prak-prakanana kirang sapagodos kumargi sok aya paripaos ciris cambumi carasa desa hapunten na anu kasuhun. Shalawat sarta salam hai urang sanggakeun ka zat ilahi Robi anu parantos maparin nikmat ka urang sadaya. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa patepung lawung dina raraga Neng Ica bade mungkas mangsa lalagasan bade ngalih ti alam lalagasan ka alam rimbitan. Mudah-mudahan enjing Neng ngawitan dina lambaran anyar mugia sing aya dina kabagjaan sing aya dina karidoan anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten tinu janten ibu sareng tinu janten rama. Ibu kali wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat satu acan dina acara ieu dilajengkeun langkung tipayun urang samikeun heula ngeunaan naon dina ieu siraman teh sapertos kauning aku urang sadayana yen dina siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan ieu mah mau ngarupikeun talari paranti urang Sunda. Teu aya selepatna upami urang bade mungkas mangsa lalagasan nyuhunkeun dihapunten heula kanu janten ibu sareng kanu janten rama. Panginten ieu sapagodos sareng anu aya dina bab-baban agama urang. Insyaallah mugia ku ngalangkungan kenging panghapunten sareng restu ti ibu sareng ti rama Neng dina mayunan sadaya kahirupan rumah tanggi mugia sing dilancarkeun sing digampilkeun milik rezekina sing kenging keturunan anu soleh sareng soleha sanes bae ku ibu rama tapi oge doa ti kulawargi Neng sadaya anu sakitu ngajajab ku kabingah cisoca kasedih cisoca kabingah pacampur ngajadi hiji kanggo ngamiangkeun hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng dina acara ieu siraman simkuring bade ngajujut dina tikawit dugi ka akhir anu tikawit dina ngecagkeun aisan. Naon cenah ku naon dina siraman teh sok aya ngecagkeun aisan ieu nandeskeun yen Neng anu tikawit teh aalit dugi ka ayeuna masih kana ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Ayeuna geus waktuna Neng sing bisa lempang sorangan ulah yang dengehesekeun kanu jadi kolot geus waktuna jadi kulawargi anu mandiri tanggal waler mama sareng bapa cag lungsur kanu janten caroge tikawit dinten enjing tanggal waler mama sareng bapa terus teu ngagaduh-gaduh tah ieu nandeskeun dina ngecagkeun aisan. Lajeng diteraskeun kana Neng sungkem tah di dieu geulis bodong barung bodok gelok hade goreng anak sorangan nu gedenya ku gedena nu letiknya ku letikna lamun Neng masih kena ngarumasakeun loba kena ngarumasakeun loba doraka kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa geura bedahkeun cisoca hidup geura bersihkeun sampeanana malah mandar Neng ku ngalangkungan ngebersihkeun dempal sampean ibu sareng rama mugia Neng sing diuwihkeun di janten murang kalih anu soleha anu lubar tina kecap doraka tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Lajeng engke dipungkas ku ngaras aing ngaras teh asal kecap tina raas upami urang ngalangkung kana cai susukan sok ngasa ukur ngabaseuhan kana memuncangan tah di dinya geulis gara bedahkeun meungpeung Neng ayeuna masih keneh dipayunan kudu jadi indung jeung kudu jadi bapa margi teu sakedik di made bade mungkas mangsa lalagasan ibu rana parantos ngantunkeun ti payun tapi Neng mah bagja masih keneh ditepangkeun sareng jimatna nu diaya di alam dunya. Lajeng engke dipungkas ku siraman ieu oge hakikatna ku Allah mugia Neng sababiahna Neng disiram kudu janten ibu rama oge kulawargi sadaya mudah-mudahan Neng dijajab cai pangdoa cai pangbersih eta anu bakal ngalubarkeun gegeuleuh kekemun anu aya dina raga hidup. Mangga ayeuna cuang sasarengan ibu ramana mangga tiasa ngadeg Neng oge sareng mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kapalih dia tiasa ngageser tiasa dibika sendalna bapak mangga ditincak sinjang ngadampal geulis anaking pupunden anu dipika cinta ku ibu sareng ku rama sakitu sasih lamina hidup ngahesekeun kanu jadi indung di dieu rama nyandak lilih nya tapalita teh anu ngandung hartos yen rama masa lawasna mere pituduh dina jalan kahadean mamah di dieu
masih keneh ngais ka hidup nandeskeun yen mamah teh masih keneh leuang bade ninggalkeun hidup bade pisah sareng hidup. Tapi ayeuna geus waktuna sakumaha mamah beratna kanu jadi anak teu kawitinten enjing mamah tos teu ngagaduh-gaduh deui geulis. Ayeuna masih keneh hidup di sarengan-sareng anu janten rama geura muntang kana tak-tak bapa. Mangga bapak mayun salengkah ka payun, mangga ka payun neng muntang dua panangan kana tak-tak bapak geulis. Mangga ayeuna ngalengkah seserengan ka dia. Ari ayun mangga calik. Ari ayun ayun embing ari ayun ayun embing. Mangga musikna digaliung ku karimbong digaliung ku karimbong gelis mamah leuang gelis bade ninggalkeun anjeun ti kawitinten enjing mamah tos teu ngagaduh-gaduh deui. Tanggal walar ibu sareng janten rama caglung sur kanu janten caroge mamah leuang sok sieun hidup aya adalah di kumaha hirup jeung batur. Tapi ayeuna hidup kudu tandeskeun buktoskeun yen hidup murangkali anu tiasa ngajaga harkat sareng martabat mamah sareng bapa anu sakitu puluh tahun lamina ngajagi hidup. Bersihkeun jiwa hidup, bersihkeun raga hidup, geura pundut panghapunten kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Mamah sareng bapakna geura ngadoa sasarengan sareng sena ngadoa mangga sinjangna tiasa dibika bapak oge lilina mangga tiasa dititiup mangga bismillahirrohmanirrohim mangga mamah dibuka sinjangna mangga bapak ditiup lilina. Alhamdulillah geulis tah ieu rama hidup nyendak lilin nya teh palita teh neng masih keneh dicaangan kuno janten rama tapi ti kawitinten enjing rama hidup tos teu ngagaduh-gaduh deui geulis. Apa hidup rama hidup ti kawitinten enjing tos teu ngagaduh-gaduh deui hidup bade hirup jeung batur. Mugia picargeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung ka nyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Ayeuna geulis mangga hidup geura calik linggih dina sinjang ngadampal geulis mayun kapalih ditu. Tah geulis di dieu hidup sia calik dina sinjang anu tuju. Anu tangtosna seueur pisan guareunana lenyepanan hidup nalika hidup aya di alam dunya dugi kadanget ayeuna. Tah upami di etang ayeuna coang di guar tingawitan lambaran anu kahiji dugi kanu katujuh. Lambaran anu kahiji nandeskeun yen neng ti kawit enjing niat ibadah karena Allah, niat nikah teu aya sanes ngan saukur nyuhunkeun ridho ti Allah. Mugia geulis, mugia panang tayungan Gusti Allah nyarengan kanggo nyarengan rumah tangga kabagjaan hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng lambaran anu kadua anu ku hidup nembe didampal nandeskeun yen ti kawitinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge tega. Mudah-mudahan picargeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung ka nyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa. Lajeng lambaran anu katilu geulis ieu nandeskeun nawa etu yen neng dina rumah tanggi teh sanes bae kabagjaan anu bakal tumiba tapi oge kasusah sareng kasedih geulis singkiat dina mayunanana margi anu namina ibadah tangtosna hirup teh bakal papasangan antara susah sedih bagja cilaka. Mugia sing salawasna aya dina panang tayungan Gusti. Lajeng lambaran nu kaopat ngandung hartos yen aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan dina mayunan segala hidup rumah tangga nyaeta kidul kulon wetan sareng kaler kade geulis ngalengkah ngawitan ku lengkah anu kanan ngalengkah dina panto kasaean omat ieu nitip
kanggo kasalamatan, kanggo kabagjaan rumah tangga hidup ti kawit enjing dugi kapayun. Lajeng lambaran nu kalima ngandung hartos papagon agama kadek gelis ulah nepikeun kang ngaluli-luli salat nu 5 waktu kumargi eta benteng na dina segala hidup rumah tangga. Mugia neng ku ngalangkungan pondasi eta neng sing janten kulawargi anu mawadah sakinah warahmah. Lajeng lambaran nu kagenap oge eta rukun iman neng ku mama ku bapa disakolakeun di madrasahkeun dititipkeun ka guru ngaji ku hoyong-hoyong hidup janten murang kali anu soleh buktoskeun geulis buktoskeun ayeuna neng tunjukkeun kanu janten ibu sareng rama yen neng janten murang kali anu janten kebanggaan ibu sareng rama. Lajeng lambaran nu katujuh ngandung hartos tutup waktu kahirupan yen sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu. Beral anaking gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar mugi hidup sing kenging kabagjaan amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng neng ayeuna geura mayun kapeuyeunnan mamah gelis mangga sadaajan hidup sungkem ka mamah gelis ayeuna cuang guar heula lalakon hidup ti kawit hidup ayeuna kandungan mamah dugi kadanget ayeuna cepeng panangan mamah tinggal heula rarai mamah gelis sadaajan hidup sungkem raoskeun nyerina capekna mamah ti kawit neng ayeuna kandungan 8 sasih lamina dugi kadanget ayeuna cuang guar neng sasasi hidup ngaherang 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan hidup gubrag ke alam dunia bari dibarengan ku getih nu lalambaran. Mamah ngalahirkan hidup nandonkeun nyawa mamah ngalahirkan hidup nandonkeun pati saumpama harita aya nyawa anu kedah dipilih Gusti uyos nyawa abdi Gusti salametkeun pun anak panjangkeun yuswana pun anak tah geulis eta dugikeun kadugi ka kitu nu jadi sepuh ka hidup nah urang upami diuwihkeun nah urang kantos hoyong nepakeun ka nyeri mamah nah urang kantos ngaraoskeun kumaha nyerina mamah geulis saatosna hidup babar ke alam dunia mamah kirang mondo mamah kirang neda 2 tahun lamina mamah nyusuan hidup waktos hidup tedamang sanesa dinten 2 dinten mamah teu tiasa bobo Gusti hawatos pun anak geura tepakeun geuringna nyerina pun anak ka abdi Gusti tah dugikeun ka kitu. Nah orang ngaraoskeun kana nyeri kacapek mama gelis ieu hidup bagja ayeuna hidup ditepangkeun sareng anu janten sepuh kumargi teh saketik di mana bade mungkas mangsa lalagasan sepuhna tos dipundut ti payun gelis waktos anu sakieu saena ayeuna hidup geura nyuhunkeun dihapunten malah mandar ku ngalangkungan neng nyuhunkeun dihapunten kanu janten sepuh mugia neng sing dibersihkeun di tina segala gegeuleuh gekemed doraka tinu jadi indung geura punut panghampur amin ya Allah ya rabbal alamin. Mama abdi nyuhunkeun dihampunten tina sagala dosa sareng kalepatan rumaos abdi seueur doraka abdi seueur ngayasekeun ka mama hatur nuhun mama tina kasayaan mama mama nu pangkasayana kangge diri abdi hapunten abdi teu tiasa mulang tarima abdi ngan syukur tiasa ngadoa mugia mama sing sehat walafiat sing dipanjangkeun yuswa tiasa sasarengan dugikeun ka sepuh sawangsulna doakeun abdi bade mungkaskeun mangsa lalagasa mugia sing aya dina karidioan mama amin ya rabbal alamin.
sok gelis sungkem cepengan panangan mamah gelis gubragen mas tak hidup dina pangkonan mamah usapan mamah tuang putra mamah hapunten abdi tina samudaya doraka kanu jadi indung ti kawit lahir dugi ka batin rumaos abdi seureung merehesekeun ka mamah rumaos abdi seueur doraka kanu jadi indung rumasa abdi mamah abdi teu bisa mulang tarima ka mamah abdi ngasakur tiasa ngadoa mugi sadaya kasayan mamah digentos ku Allah nemang pirang-pirang hatur nuhun mamah nu pangsaena kanggo diri abdi mamah doakeun abdi mugi abdi dina ngawitan muka lambaran anyar segala rumah tangga sing salawasna ayeuna panangtayungan Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis dirangkul mamahna tangkep mamahna gelis sok ditangkep neng mamahna neng ditangkep heula neng ditangkep heula sok gelis sareng mamah geura sosonoan heula geura bedahakeun cisuca hidup gelis malah mandar neng ku ngalangkungan kenging ridho ti mamah hidup sing dibersihkeun di tina segala doraka tinu jadi indung doraka anu pangageng-agengna anu salami hidup seueur pisan ngahesekeun kanu jadi kolot amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis cangkat disun ta arah mamahna ku neng tahan heula neng sok raoskeun ta arah mamah ku neng disun tah ieu neng hoyong ngabuktoskeun ieu neng teh hoyong janten murang kali anu baktos kanu janten sepuh damis mamahna neng anu kenca sareng anu katuh mangga tahan heula neng tahan heula alhamdulillah ayeuna gentosan ta arah neng ku mamah disun tahan heula mamah tahan heula tah neng geulis ieu mamah ngabuktoskeun yang salawasna mamah mamah nyaah pisan ka neng lajeng mangga damis kencana mangga disun heula damis nengna ku mamah tahan heula mangga alhamdulillahirabbil alamin ayeuna geulis kanggo nyampurnakeun hidup sok dianggo andukna dina pangkonan hidup geulis mangga lajeng sampean mamahna ngadampal mamah mangga kapal hidi luanana mamah istighfar heula geulis istighfar astagfirullahalazim 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 neng mangga candak caina ku neng sok diserangan ku istighfar sareng kembangna mangga sampean mamah ku neng diwasuk bersihkeun jiwa hidup beraga bersihkeun raga hidup malah mandar hidup sing dibersihkeun tina sagala doraka kanu jadi indung pencetan heula geulis sampean mamah bilih neng tos lami tak can mencetan tah ieu dampal sampean ieu anu dijantenkeun cukang lantaran kanggo ngajagi hidup salami hidup aya di alam dunya tah ieu sampean ieu anu dilengkahkeun kanggo milarian rezeki kanggo ngajagi hidup mugia gelis ieu hidup sing ayeuna ngalangkungan ngebersihkeun dampal sampean mamah neng sing dilubarkeun deui tina kecap doraka tinu jadi indung istighfar gelis astagfirullahalazim astagfirullahalazim mangga neng disenyetan ku kembang mangga candak kembangna gelis alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin rabbi shrahli sadri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim dielap gelis mangga lajeng disengitan dielap heula mangga alhamdulillah lajeng semprot neng nganggo minyak wangi mangga alhamdulillah neng ieu ku ngalangkungan hidup nyengit kana dampal sampean mama mugi neng sing bisa nyengitan ngajaga harkat sareng martabat ibu mangga mama tiasa kahandap deui lajeng neng mangga sungkem kana sampean mamah gelis neng mundur sakedik mangga mama sakali deui abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya doraka abdi kanu jadi indung abdi rumaos salami seueur ngarahetan ka mama abdi rumaos salami seueur ngehesekeun ka mama abdi sok ngahilapkeun kana sadaya kasayan mama ti kawit ayeuna mama abdi hoyong lubar tina kecap doraka rumasa abdi salami ieu pangloba-lobana doraka kanu jadi indung mama mugia mama ulah rengat galih kersa ngahapunten ti kawit lahir dugi ka batin tina samudaya doraka abdi ka mama
Sakali deui mama doakeun ti kawit enjing abdi bade mungkas mangsa lalagasan mugi rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan sakinah mawadah warahmah anu ngalangkung kenging ridho sareng panghapunten ti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat mangga ditangkep deui gelis mamahna sok mengpeng hidup sareng keneh mama geura sosonoan heula gelis mama bedahkeun cisocana mangga bilih teh acan aya nu dikedalkeun geura kedalkeun heula gelis ka mama malah mandar neng ti kawit enjing neng tos teu aya di bang balu oge kitu ka mama gelis suhunkeun karidoanana suhunkeun karidoanana mugia neng sing lubar tina kecap doraka tilu jadi indung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos mangga gelis cengkat alhamdulillahirabbil alamin. Mangga neng gelis mangga kapalih dia mangga tah ieu rama hidup gelis sata acan hidup sungkem geura tinggal heula soca rama geura tinggal heula raraya rama hidup bapa ieu nu sakieu panghesena ieu bapa nu rupikeun pahlawan pangageng-agengna jasa jeung kasayana dina ngatik ngadidik ka hidup sok ayeuna geura raoskeun Rama mah dug hulu pet nyawa tanulih kacapek kahoyang boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup aya anu dirasa oge teu dirasa tapi Rama teu kantos nyebatkeun yen bapak teh capek teu kantos bapak nyebatkeun yen bapak teh nyeri teu kantos bapak nyebatkeun yen bapak teh ripuh tah geulis ieu nandeskeun ieu Rama ku hoyong-hoyongna hidup janten murang kalih anu pangsaena ku hoyong-hoyongna hidup janten murang kali anu pangsae-saena anu pangsagalan anu janten harapan bapa ayeuna uwihkeun neng sok ngaraoskeun kana kacapek bapa neng sok ngaraoskeun kana kanyeri bapa nah neng kantos nyuhunkeun di hampura upami ningali bapa nuju teu damang kumaha neng saumpamina bapa dipundut ku Allah sateucan nyuhunkeun di hapunten kumaha saumpamina bapa pondok Yusuf satajan nyuhunkeun di hapunten sayaktos naridona Allah gumantung karidona ibu sareng Rama gelis dina waktos anu sakieu saena sok ayeuna hidup geura bedahkeun cisoca geura nyuhunkeun di hapunten kedalisan kanu janten Rama mudah-mudahan ku ngalangkungan neng nyuhunkeun di hapunten kanu janten Rama neng sing lubar tina kecap doraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak abdi nyuhunkeun di hapunten ti lahir dugi ka batin rumaos abdi seueur doraka seueur ngahesekeun ka bapak ampuh mugi bapak tiasa ngampura ngaridokeun ka abdi hoyong janten urang kali nu soleha anu lebar tina cakap doraka tinu jadi bapak atur nuhun bapak pangsaena kangge diri abdi bapak nu pangsaena kangge diri abdi tiasa teu tarima abdi ngantiasa saukur ngadoa mugi ya bapak panjang Yosua sing disehatkan dugi kasupuh urang tiasa sasarengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis sungkem ka bapa sungkem usapan bapa doang putra sok neng geura bedahkeun cisoca hidup tina ati anu wening tina manah anu hilas pundut panghapunten ngimutkeun yen sayaktos naridona Allah gumantung karidona ibu sareng Rama sawangsulna benduna Allah kitu deui gumantung ka benduna ibu sareng Rama bapa sakali di abi nyuhunkeun di hapunten tina samudaya doraka abdi anu salami seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan bapa rumaos abdi seueur doraka ka bapa ampun bapa mugi bapa ulah rengat gali kersa ngahapunten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat geura rangkul salira bapana dedeh teuing gelis putra bapa asa sakeneh bapa ngurusanan ka hidup asa sakeneh bapa ngurusanan ka hidup ayeuna hidup geus jalugjug jangkung gelis ku bapa hidup di hampura pisan
sawangsulna Bapak oge hampurangan ukur sakieu dina bisa mikanya kahida. Bapak nitip gelis jaga hidup ulah ngadakwa di payunan Gusti Allah. Hampura berhal anaking. Najan hidup teu minta dihampura, hidupku Bapak dihampura pisan. Berhal anaking mugia hidup sing kapendak kabagjaan dina mayunan sagala rakirabina. Hampura Bapak nganukur sakieu dina mikanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis bedahkeun cisoca hidup ka Bapak. Ayo sok gelis geura bedahkeun cisoca hidup mangga musikna tiasa dilanjut. Ayeuna geura disun taar bapana ku Neng ditahan heula. Ditahan heula tah Bapak ieu murang kalih teh anu hoyong diangten ku Bapak, anu hoyong dihapunten. Tah ieu buktosna ieu ku ngalangkungan ieu ngesun kana taar Bapak dilajengkeun kana damis nu kenca sareng anu katuhu mangga. Alhamdulillah hiji deui Neng. Ayeuna gentosan taar Neng ku Bapak disun sareng doakeun Bapak tuang putra tahan heula. Ayeuna damisna mangga Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagja Neng mangga ayeuna geura ngadampal ramakna Neng calikna rada kapengker. Mangga Bapak ngadampal istighfar gelis mangga candak caina. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amrin wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Istighfar gelis raoskeun tah ieu sampean ieu anu ayeuna tos sakitu sepuhna katawis Neng raoskeun ieu sampean Bapak anu sakitu hese capena dina mayunan segala kahirupan kanggo ngajagi hidup. Sok geura bersihkeun jiwa hidup mangga Neng candak dicaina kembangna mangga geura seungitan dampal sampean rama. Geura bersihkeun tina ati anu bening tina manah anu ikhlas. Mugia ieu sing janten sababiah Neng kanggo ngabersihkeun gegeuleuh kekeu medoraka kanu jadi Bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Neng dilap dilajengkeun kanggo diwasu dibersihan disemprot nganggo wawangian mangga malah mandar oge Neng mugia Neng sing tiasa ngajaga harkat sareng martabat Bapa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak tiasa kapali handap deui Neng mangga sungkem kanu janten rama gelis mundur sakedik. Mangga Bapak sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun tina samudaya kasayan Bapak kanggo diri abdi. Sanos abdi teh tiasa mulang tarima, abdi ngasukur tiasa ngadoa. Mugi ya sadaya kasayan Bapak digentos ku Allah nu mang pirang-pirang. Salajengna Bapak enjing abdi bade nikah, abdi ku Bapak hoyong dijajab ku doa sareng kasayan, abdi ku Bapak hoyong diwalian. Mugi ya Bapak rumah tangga abdi teu kawit dugi ka akhir sing salawasna aya dina karidon Allah anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten tinu janten rama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mangga gelis geura cengkat ayeuna mangga dirangkul deui ramakna gelis ditangkep ramakna dedeh teuing gelis berahal anaking. Enjing hidup ku Bapak dijajab ku doa sareng kasayan. Enjing hidup dijajab ku Bapak ku kabingah. Cisoca Bapak, cisoca kasedih anu campur bingah beral anaking. Mugia hidup sing janten keturunan nu soleh sareng soleha, sing janten keluarga nu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos gelis cengkat ibu sareng ramana mangga pacaket calikna. Neng ditangkep ibu sareng ramana mangga mamah sareng bapana ditangkep ku Neng. Neng oge sami ditangkep sok. Dirangkul Neng. Dedeh teuing disun. Dedeh teuing gelis putra ibu sareng bapa. Hampura nganukur sakieu mamah jeung bapa dina mikanya kahidap. Hampura gelis. Bapak jeung mamah nitip jaga hidup ulah ngadakwa di payunan Gusti Allah dina samudaya doraka Bapak. Hampura gelis beral anaking najan tadi pentah hidup ku mamah jeung ku Bapak dijajab ku doa sareng ku kabingah.
mugia hidup sing salawasna dina kabagjaan. Doa mamah nyarengan najan ti kawit enten enjing tos teu sasarengan kumargi tanggal walar mamah sareng bapa lungsur kanu janten caroge tapi salawasna kanya mama salawasna nyambuang kanggo nyarengan kabagjaan hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos mangga gelis cengkat ayeuna mangga gerak sungkem kanu janten sepuh di payun mangga nang lungsur gelis kapali ditu dianggo sendalna. Mangga sungkem gelis sok grasuhunkeun pangapunten gelis ieu kula wargi hidup anu sakieu mikanyaan anu ku hidup ti alit ku neng seueur dihesekeun seueur di badan seueur dinyerikeun ayeuna waktos anu sakieu sae anu saageng-agengna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga neng dirangkul sakedapan mangga disun. Alhamdulillah rabbil alamin. Musik tarikan sekedik. Alhamdulillah neng mangga ngageser mangga. Alhamdulillah neng mangga tiasa ngageser kanu sapalihna. Suhunkeun karidona neng pundut pangapunten tina ati anu wening tina manah anu ikhlas. Duh anak ibu nu gelis pupundin ati bisa nolak geus capitang geus motikeun. Duh anak ibu nu gelis di anti-anti mo bisa nolak pupundin ati pupundin ati. Mangga neng ngageser. Duh anak ibu nu gelis pupundin ati bisa nolak geus capitang geus motikeun. Duh anak ibu nu gelis di anti-anti mo bisa nolak pupundin ati pupundin ati. Mangga neng ngageser dek. Duh anak ibu nu gelis di anti-anti mo bisa nolak geus capitang geus motikeun. Alhamdulillah gelis bagja hidup dijajak ku kalawargi anu sakitu mikanya anak
tawis kanyaah baktos kanu janten kulawargi suhunkeun karidoan anak pundut panghapunten tina samudaya doraka neng ti alit dugi kadangat ayeuna anu masih kene seueur ngarepotkeun seueur ngahesekeun lemul tiasa kagentos kunaon oge kumargi kanyaah kulawargi sepuh-sepuh hidup anu sakitu taya wates wangeunna mugia gelis ngalangkungan hidup kenging panghapunten ti kulawargi sadaya sing salawasna neng sing dilubarkeun sing diridokeun sing kapendak kabagjaan kapendak kabingah dilungsurkeun karidoan Allah digampilkeun milik rezekina sing tiasa ngajaga harkat martabat kulawargi anu sakitu mikanya mika dedeh mika asih ti kawit neng gubrag ka alam dunya dugi kadanget ayeuna nu gelis pundin ati mo bisa nolak nu gelis pupundin ati pupundin ati duh anak ibu mangga enti bisa geus capetang geus motikeun mangga atos tiasa dijajab kanggo ka tempat siraman Ibu Ramana tiasa seserangan kapali ditu dianggo sendalna Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru فتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مشباح الصدور Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارد وردنا يوم النشور يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بصورة إلا إليك والغمامات لك أضلت والملا صلوا عليك يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله Assalamualaikum عليه warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah osan sholawat nyarengan kanggo dina acara siraman malah mandar mugia sadaya doa sareng kasayan nyarengan kanggo kabagjaan hidup nyarengan kanggo ngebersihkeun raga hidup anu salawasna tiasa ngebersihkeun dina gegeuleuh kokotor kekemed anu aya dina raga hidup. Hatur nuhun kanggo ka ibu-ibu anu parantos rempaheun nyarengan dina ieu acara ngalung semoga ngalungsurkeun doa sareng kasayan kana Neng Ica mudah-mudahan Neng ieu kulawargi Neng anu sakieu mika nyaah mika asih mika cintana oge sing sasarangan kenging kaberkahan ti mantenna. Ibu Ramana upami parantos mangga aya di palih sisi digunting heula rambutna ieu oge kanggo mungkas gegeuleuh kekemed anu aya dina raga hidup dipungkas ku ngebersihkeun dina salah sawios rambut mangga Bapak candak rambutna sakedik punten sarat sakedik can kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mangga lajeng mamahna sakali sewang. Alhamdulillahirabbil alamin. Teras disimpan heula guntingna Neng dicepeng. Neng disun heula ku mamah sareng ku bapak, tempelkeun rarai Neng sareng mamah sareng bapak.
disun neng nak mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng nak diandukan. Ayeuna sareng sena acara anu sanes kanten ieu aya hiji sinjang anu bade dialungkeun. Mangga mamah sareng bapak sareng neng ancrubkeun sasarengan. Mangga bapak neng ngadeg. Ancrubkeun. Bade diancrubkeun heula mangga sok ancrubkeun. Mangga ieu bade diawurkeun sok mangga ka saha bae ieu kengingna. Mudah-mudahan malah mandar upami anu kengingna nu teu acan nikah sing enggal kapendak jodona sing digampilkeun milik rezekina. Upami anu atos nikah mudah-mudahan rumah tanggina sing langkung langgeng deui. Siap. Sok ayeuna diskusi heula mamah sareng bapak sareng neng Ica bade kapalih mana bade dikasahakeun tah. Mangga doakeun ku sadayana naon anu ieu dialungkeun teh mugia sing janten sababia sing kang gentosan ku rezeki nu manglangkung-langkung. Siap? Video hiji 2 3 eta alhamdulillah teteh milikna rezekina. Neng tiasa diandukan mangga. Lajeng ieu bade dipungkas ku sawer panganten. Pada di palih mana sok neng mangga mayun ka palih ditu sata acan acara sawer simkuring atas nami Restu Singgih Wedding Organizer ngahaturkeun nuhun kana sadaya kapercantenanana. Mudah-mudahan ieu sanaosa sieun sabeunyereun anu nembe ku simkuring di pedar mugia aya manfaatna kanggo abdi pribadi umumna kanggo urang sadaya. Mangga murang kali sadayana sok tatan-tatan. Siap? Hur awur. Mangga bapak nyandak mangga sesarengan. Sawerna diawur-awur. Mangga. Yo. Awur kajauh hur awur. Sawerna diawur-awur. Alhamdulillah bagja anu taya bingang tandingna. Eta murang kali eta dugikeun ka nangis. Alhamdulillah ieu kenging 2 juta tak alhamdulillah. Kabingah neng alhamdulillah rengse tikawit dugi ka akhir dina acara siraman. Mudah-mudahan ieu sing aya manfaatna ka urang sadaya alhamdulillah ieu milik rezekina. Mangga hur awur sawerna diawur-awur. Hur awur sawerna diawur-awur. Alhamdulillah sakitu anu kapihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan dipungkas ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng bade foto deui. Neng mangga anu bade tiktokan heula bade foto pribadi heula mangga. Mangga.